cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna aju pamajik salakina maot jadi irang da da ieu karunya geus aya imah kemudian nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jol bae aya santri kadi jangan ngadengekeun ngaji. Barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan. Lapar ceknya hari ieu bae dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeuleun ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit deuk digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah endek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti dek maling mah haji santri geus terdorong ku lapar teu kuat kaluarnya nanti masjid naik ka luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di dieu deui eueuh pindah deui pasuka tilu aya tah diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun yana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masyaallah hararangeut daging aya kemudian tulauk aya kemudian terong aya terong mantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nya inget Masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan insan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol ieu can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejehna ieu sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggil nu malingna ge atuh ieu deui bae tah teu jadi nyana tutup gendai turun saji keluar ke masjid kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keayaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng kamane bangunan leuleuskeun awat kali tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan cak hatena aing hayang dahar ditanya kawin jauh amat sih kiai
Atuh encan sekian. Encan teh emang teu hayang apa can laku. Kumaha mama bae lah. Disebut teu laku jaya beungetan. Itu beungeut mah beungeut bae nya lamun dibawa ka solear 12 ya mah ieu mah. Ngan buntutan doang. Ceng sia bener can kawin encan. Nah iya mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin, daek teu kawin. Atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek, ge kula mah normal. Bari nyekelan beuteung mah nya, sebenarnya lapar cenah. Kudaon ditanya kawin, emang awewe-na mana cek ieu. Lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awewena. Neng kade datang. Ieu masalah. Dik nanya bae neng. Ieu daek teu ka lalaki ieu. Insyaallah abdi mandek nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna aju pamajik salakina maot jadi irang da da ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah insyaallah daek ulah cek kita teh geus aju langsung neangan saksi dua tesese langsung dikawinkeun ku Kiai Nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jai mah nuku aing deuk dipaling teh ceuk aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana masyaallah nya ge deg-degan we hadena aing teh jadi maling ceuk aduh sup ka dieu nyana luak liak geus salah cek ini turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek ini. Iya bener ya pas. Tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah. Cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tadi namakan manehna nek maling kulantaran terjadi malingna ditanya ittiqa Allah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairan minu nuluih bagus masyaallah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun imahna tuh tinggal geus sia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah ta eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Namun baheula Mama Satibi jeung Mama Sujai berangkat nu kusakukula didongengkeun teh berangkat ka Mama Sobari Kuningan Cilimus anu didinya Mama Sobari murid Mama kitu Bangkalan eta kumaha kula sering ngadongengkeun teh supaya jadi itibar supaya jadi ibroh begitu berangkat lempang dekat Cilimus tengah jalan kepentingan terus mampir di hiji warung begitu mampir di hiji warung kebeneran pamajikanna maot alhamdulillah cek tukang warung hadena ge kadarieu hadena ge kade ieu mamang santri ye mamang santri pamacakeun Yasin cek Mama Sujai jeung Mama Satibi urang kebeneran ieu mampir pae nya jelema ieu yuk orang maca Yasin bismillahirrahmanirrahim ngarada ge santri beres maca Yasin dia tengah jalan ke jauh lalagaan Mama Satibi jeung Mama Sujai cek Mama Satibi teh tiluan Mama Sujai Mama Satibi Mama Nahrawi
tiluan masantren lalagaan iya mayit lamun ditoel gitu tasok hirup karena macam-macam baik iya bener coba Bismillahirrahmanirrahim walau Qur'anan suyirat bil jibalau kutiat bil khadu kulli ma bil mautab balillahi lamru jami'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la ta'alu alayya wa tuni muslim toel tarangna hudang mayit cek salakina hei penita di kos tuh tenang mang tenang itu masa TV gentur lain lalagaan Masya Allah cek Mama Sujahi tapi lembun dibacaan deh iya di toel iya sok tahe deh karena coba aku siap baca Bismillahirrahmanirrahim wa mali ala abudilladzi fatarani wa ilaihi turja'un wa ilaihi turja'un wa ilaihi turja'un toel jempol set tahe deh kita kos itu pakai lalagaan suka lalagaan kos itu ternyata eta keur mondok kene pakai lalagaan Masya Allah nah zaman kula ya zaman kula lantaran wariri dan baik paling bejakeun ngaranna aya hiji santri urang belah dieu kabeneran rada ditangtangan ku jawara ye caknya na aing wiridan bae emang geus kebal teu manggih musuh kuari meureun ye aing eta mah penyana mata ieu teh naon kadang-kadang air keras dibawakeun ka dieu set dikadekeun nyawa sia ya air keras kawan sibeungeutkeun cak ka Jumur Jaya kos itu iya bari kos teu kudu puasa tenang ji awas aya antina kana ji tadi di Bandung itu mah terjadi ndek gelut teh terjadi lantaran beres nama ke eta iya gelas seolah ka gelut jeung aing geulanang ieu gelas ku aing digeleg-leg gitu aya santi babaturan kula ku aing hirup keneh moal bejakeun ngaranna moal kosok kapanggih mingguan ge kunya di kermus aku eta musuhna jawara je gelas bae digegel atuh kumaha untuk aing ceuna teh geus balik santri bae lamun boga kamonesan ngantak lamun nganjang teh mun nganjang neangan awewe nu teu daekeun mah teh malah sakjana ipis kos kitu mah neangan nu teu daekeun di deukeutan santri nah mulai ieu sakali dua kali santri kos kitu teu boga ka mulai bismillahirrahmanirrahim mal dibacakeun bisa direkam aduh kitu geus sanajan dibacakeun ya teu katekeun mah cara kisubandi atuh hese bae nah eta asal geus dikieu-kieu bae set aju bae di mana kak kakak di mana sia tadi ka aing Masya Allah eta kamonesan santri baheula kuari moal bisa kuari mah sebab atuh penting bener oh iya boleh taruh nah tapi iya geus dibere bareng tadi pondok pesantren teh pibereun karomah pibereun maunah tinggalnya nana bae sadar Masya Allah karim luar biasa ngan kabelah dieuna hese neruskeun anak lantaran aya santri cerik bae tanya saya kunaon cerik bae subhanallah tuh betah sekolah teh budak berarti mal lulus mal mulia ya budak tuh betah satu balik atuh sia teu betah mah geus dipaksakeun ge ngadon edan mah jeung naon nya kiai cenah ieu mah doana bae ke Sugandi imah bisa dirayu balik deui ka desa bodoh deui ka dedek deui henteu cek aing balik aya deui ka belah dieuna cerik bae sia kunaon cerik kunaon teu kabagian sholawat wah anak buah Ustaz Amir mah kos kieu asal teu kabagian sholawat bae ceurik geus sholawat teh dimasalahkeun atuh